kalau nenggoran be aing sih ya. Dasar sireum gelo sugan sia teh. Cek Bimarah bari nagog murungkut tungkul dua leungeun nyekelan kana sirah. Puluhan batu pating peletak. Aya nu beunang kana sirah, aya nu beunang kana tonggong kana leungeun jeung sajabana. Bimarah tungtungna mah ampun-ampunan. Ampun. Ulah nenggoran kuring geus ampun kuring taluk. Cek Bimarah bari angker nagog tungkul leungeunna masih kana nyepengan sirahna. Ngadenge Bimarah geus nyebut ampun mah sireum anu jadi kepalana teh terus nitah eureun nenggorana. Eureun eta si goreng patut jeung rokonna ge geus minta ampun. Geus ulah diteruskeun. Cek sireum anu jadi pamimpinna. Nah atuh aceuk geuning kudu eureun sagala atuh. Hese neangan kesempatan nyiksa urang manusia teh. Kapan biasana oge bangsa urang nu sering disiksa ku manusia. Cek salah saurang sireum anak buahna protes ti ditu nama. Atuh da kadenge lain eta manusia goreng patut teh geus teu walakaya. Geus minta ampun ka urang. Urang kudu inget kana papatah Kanjeng Ratu. Cenah cek Kanjeng Ratu teh, urang teu meunang nyiksa ka musuh anu geus teu walakaya. Urang teu meunang mungpang kana parentah Kanjeng Ratu. Tembal anu jadi pamimpin rombongan deui. Ngadenge omongan eta pamimpin sireum, Bimarah meuni curinghak, nah teh na geurentes. Cenah cek siluman sireum koplok teh, sigana mah anu jadi ratuna mah bager. Aing jadi hayang panggih jeung ratuna, kumaha carana nya? Gerentes Bimarah tuluy cengkat lalaunan pok ngomong ka rombongan sireum. Tah dengekeun si aku kabehan, omongan pamimpin Arendika teh bener. Mana ulah wani-wani deui nenggoran ka kula? Heueuh da kula keur teu walakaya. Cek Bimarah bari cengkat nangtung tuluy mulak cangkeng. Tapi barang nempo Bimarah cengkat nangtung, si pamimpin rombongan siluman sireum teh kalah ngadadei parentah ka batur-baturna supaya nenggoran deui. Woi batur-batur, eta guat bisi hayang nenggoran deui mah. Geus kuat deui ayeuna mah geus nangtung deui. Cek anu jadi pamimpin rombongan sireum mere di parentah. Atuh teu kudu ngadua kalian di parentah eta rombongan sireum teh buru-buru nyarokot di batu. Tuluy bleuwer dipake nenggoran deui ka Bimarah. Bletak. Meni pating bletak deui keunakan awak Bimarah. Atuh Bimarah teh guguakan deui nyarari. Bari jeung luncat ka ditu luncat ka dieu ngahindaran batu. Adaw, dasar kurang ajar sia. Nyawa aing teh geus teu walakaya sia nenggoran be aing. Bejakeun sia ka ratu maraneh. Cek Bimarah bari luluncatan ngahindaran batu. Cek saha maneh teh walakaya sia manusa rongon. Buktina maneh bisa hudang luluncatan kitu. Rek nipu sia ka kami. Cek pamimpin sireum deui. Atuh dikitukeun mah Bimarah teh geus teu bisa ngomong deui. Untungna harita kabur datang seorang prajurit utusan Ratu Gandawangi anu menang parentah pikeun mawa Bimarah ngahadap ka ratu. Eureun. Nah maraneh nyiksa tawanan. Cek eta prajurit anu kakarek datang. Atuh para rombongan sireum teh langsung hareureun nenggoran Bimarahna. Tuluy be arindit deui ngabaris ngaderet hiji-hiji siga bae pasukan prajurit anu tos meunang perang. Ari prajurit anu jadi utusan Ratu Gandawangi tuluy bae mau ka gembok pantu penjara. Gawat kaluar, Andika teh ngadeus ka Kanjeng Ratu. Cek eta prajurit ngomongna meuni teugeg. Bimarah seueul ngadengena sabenerna mah pok nembalan. Kasapan atuh Andika ngomong teh euy? Kieu-kieu ge kaula teh boga pangkat luhur, kaula teh Mahapatih Nden Maraah. Cek Bimarah. Kaula mah teh nyaho Andika patih, patuh patih, nanaon lah. Di dieu mah kula nu kawasa. Lamun Andika ambung nurut mah syukur nu aya. Andika rek jadikeun kadaharan sireum sakalian. Hakapae dikurungut. Cek eta prajurit deui. Atuh ngadenge kitu mah Bimarah teh meuni leuwas. Langsung bae ka wayang ku manehna, lamun manehna diparabkeun ka sireum, murun pasti awakna teh beak digurumut. Inget kitu mah Bimarah teh langsung bae sanduk-sanduk menta dihampura. Hampura euy, hampura. Heueuh kuring mah heureuy tadi mah. Beu atuh, ari kudu hadap ratu mah. Kuring oge hayang kenalan ongkoh jeung Ratu Andika. Cek Bimarah. Geus ulah loba omong, gawat kaluar. Cek eta prajurit deui bari tuluy leumpang ti heula. Bimarah nuturkeun bari ngagermet dina hatena mah. Bari leumpang nuturkeun teh Bimarah kumaha meurepan ti tukang. Bari teu sadar ngomong. Heuh sia. Lamun lain di negarana ditindas sia ku aing mah. Cek Bimarah kaceplosan nyaritana rada tarik bari jeung meurepan ongkoh. Atuh omongan Bimarah teh kadengeun ku eta prajurit, reg eta prajurit eureun. Tuluy malik ka tukang, anak breh Bimarah keur meurepan keneh.
Bimarah ruas langsung nyerengeh bari nurunkeun deui leungeunna. Nah andi kaberepan ka kula? Tanya prajurit sireum bari molotot. Bimarah suruh ngasarengeh. Ih lain beurepan lamun adat kebiasaan manusia mah leungeun meureup kitu ti tukang teh artina hormat. Cek Bimarah bari nyerengeh. Tapi ada dina hatena mah deg-degan sieun eta prajurit sireum teh ambek. Untungna eta prajurit sireum teh embung loba mikir. Manehna percaya bae kana omongan Bimarah. Oh gitu. Jadi lamun adat kebiasaan bangsa manusia mah meureupan ti tukang teh hormat Cek prajurit sireum. Nya kitu, bener pisan kitu. Tembal Bimarah. Lagi satu hari kitu mah kajen. Kula narima panghormati Andika. Ayo cuang lempang deui ka Kanjeng Ratu. Cek eta prajurit bari malik lempang deui. Bimarah oge nuturkeun deui hatena anu tadi geus leuwas ngemplong deui. Untung ontol kode eta prajurit sireum teh. Jadi aing salamet. Cek Bimarah deui bari lempang nuturkeun teu sadar deui nya di tanah teh tarik deui bae. Atuh kadengeun deui bae ku prajurit sireumna. Eta prajurit sireum teh eureun deui lempangna malik deui ka tukang ka Bimarah. Pok nyarita tegeg deui bae. Naon sia ngomong ontol ka kami? Tanya eta prajurit sireum tegeg. Meureun padahal mah sabenerna memang sifat eta prajurit sireum teh nyaritana sok tegeg. Nya lain ku ambek eta teh. Tapi pikeun Bimarah mah ku sabab teu apal sifat eta prajurit jadi matak nyentuh kana jantung. Bimarah reuas deui bae. Aduh ya hari semut aing. Nah matak picelakeun bae genentes Bimarah. Nempo Bimarah kalah cicing prajurit sireum nanya deui beuki tegeg. Ji kalah cicing ditanya teh maneh mah? Cek eta prajurit. Ji ari di bangsa manusia mah ari ontol hote artina geulis. Jadi Andika teh geulis artina. Cek Bimarah teh eleh akal. Prajurit sireum percaya bae malah katempo bunga. Heuh bener Andika mah ngomong teh jujur biasana mah ari nu ngomong ka kaula teh sok fitnah nyebut kaula goreng padahal mah kaula teh geulis lain. Cek prajurit sireum anu tadina judes oge jadi rada seuri. Nya bener Andika mah ontol hot. Tembal Bimarah bari seuri. Tuluy prajurit sireum teh leumpang deui ku Bimarah dituturkeun. Ayeuna mah Bimarah teh cicing embung loba omong deui sabab sieun salah kecap cenah. Sanggeus sawatara waktu lilana Bimarah jeung prajurit sireum teh anjok oge ka karaton. Breh di jero karaton sireum teh katempo keur ngariung. Anu jadi ratuna katempo diuk dihareup dina kursi gading gilang kancana. Sedengkeun para mantri jeung inohong sejena dariukna ubin nguludingan ratu. Barang prajurit utusanna geus datang dituturkeun ku Bimarah. Ratu Gandawangi anu jadi ratuna sireum teh meuni bunga. Syukur anjeun geus datang daek nedunan pangangkir kaula. Cek Ratu Gandawangi bari neuteup ka Bimarah anu kakarek datang. Ari Bimarahna masih keneh nangtung luak liuk nempoan kana kaayaan di jero karaton. Katempo karaton teh meuni lega bersih jeung endah. Si horeng matak pikabataheun oge karaton sireum mah. Gerentes Bimarah. Nempo Bimarah kalah pulohak-polohok bari jeung teu sopan. Prajurit anu tadi nyusulan teh seueul haok ngomong bari rada nyentak. Heh manusia, itu Kanjeng Ratu nanya, jawab ka sopan. Cek prajurit bari molotot ka Bimarah. Atuh Bimarah teh reuas. Ret ka Ratu Gandawangi anu keur katempo mencerong keneh. Pok Bimarah nyarita. Oh sumuhun. Salam hormat nun Kanjeng Ratu. Cek Bimarah bari nangku hormat ari ka ratuna mah. Ditarima ku kaula hormat ti Andika sok ka dieu ka deukeut kaula. Cek Ratu Gandawangi bari ngagupayan ka Bimarah. Manehna mah katempo teu galak. Bimarah unggek tuluy leumpang ka hareup nyampeurkeun Ratu Gandawati. Sanggeus deukeut ku Ratu Gandawati teh dititah diuk. Sok diuk manusia, kula rek nanyaan ka Andika, jawab anu jujur. Lantaran pertanyaan ti kaula teh nangtukeun nasib Andika. Nah Andika bakal dibebasin ku kaula atawa Andika teh bakal dipenjara deui tuluy dihukum pati. Kabeh gumantung kana jawaban ti Andika. Cek Ratu Gandawangi. Ngadenge omongan Ratu sireum kitu Bimarah meuli reuas. Be cilaka. Namun di alam manusia mah meureun aing teh rek disidang sigana mah. Jabaning aing teh aduh sok salah kecap bae atuh ya teh. Matak picilakaeun.
Gerentes Bimarah bari angger nangtung keneh. Nempok itu Ratu Gandawani rada ambakeun. Ji kalah nangtung bae, gawat yuk. Atuh Bimarah teh meuni dewas ngarenjag, tuluy manehna teh buru-buru diuk emok hareupeun Ratu Sireum. Dasar apes aing mah. Mangkara kudu ngalaman diuk di handap kieu hareupeun Sireum. Hareuh sabenerna mah ragrag derajat aing teh. Lamun aya urang lembur nempoan mah matak disengsirikeun. Gerentes Bimarah. Ari Ratu Gandawangi pok ngamimitian nanyaan. Saha ngaran anjeun? Tanya Ratu Gandawangi. Oh, nami sim kuring teh Marah nun. Tapi ari nu sanes mah sok nyebatna teh enden ayu Marah anu geulis tur pinter. Tembal Bimarah. Ratu Gandawangi ahulang. Panjang teh atuh euy ngaran teh. Cek Ratu Gandawangi. Sawios lah, nyariosna enden ayu Marah bae cekap Gusti Ratu. Cek Bimarah. Nya atuh geus enden ayu Marah. Cek Ratu Gandawangi bari unggut-unggutan. Ari andi kages boga anak? Tanya Ratu Gandawangi deui. Parantos nun? Tembal Bimarah. Saha ngaranna? Ratu Gandawangi terus nanyaan menita rete pisan. Upami tuang putra mah jenengan teh Sutardi nun. Ari sok disarebat nama si Ekek. Buraung budak nama, tapi bager. Cek Bimarah menyebutkeun si Ekek buraung sagala. Meureun maksud nama ambis sakalian bisi diprak-pak deui ku pertanyaan. Tapi Ratu Gandawangi nama geus teu malire ari kana masalah buraung nama. Ratu Gandawangi tuluy mere di pertanyaan. Lamun anjeun geus boga anak, atuh anjeun teh berarti boga salaki atau paling henteu kungsi boga salaki nya. Sok sebutkeun saha ngaran salaki anjeun? Tanya Ratu Gandawangi deui. Bimarah kalah garo-garo teu ateul. Hada aing mah naon maksudna ieu Ratu Siluman teh? Make loba tatanya sagala. Nanyakeun ngaran salaki aing sagala, naon maksudna atuh cenahnya? Gerentes Bimarah bari garo-garo teu ateul. Nempok itu Ratu Gandawangi nanya deui. Nah kalah cicing teu nembalan? Buah-buah anjeun teh boga anak tapi teu boga salakinya. Cek Ratu Gandawangi deui. Nu ngadeung di dinya kabeh saleserian ngadenge omongan Ratu Gandawangi kitu teh. Hi, eta teh sigana malas pisan kitu Kanjeng Ratu. Cek salah saurang sireum anu ilung ngariung. Atuh Bimarah teh jadi era jeung seueul. Pok ngomong nadana sigana rada ambek. Enak bae kami mah jamaah soleha oge poho. Kami mah tadi oge boga salaki. Atuh saha cing sok sebutkeun ngaran salaki anjeun teh? Tanya Ratu Gandawangi deui. Soleman ngaran salaki kuring mah Kanjeng Ratu. Tembal Bimarah. Ngadenge ngaran salaki Bimarah teh Soleman. Ratu Gandawangi olohok sigana ruas. Ratu Gandawangi langsung ingat kana hiji kajadian anu dicaritakeun ku luluhurna. Yeun cenah basa baheula dina hiji waktu aya kajadian rombongan sireum dipimpin ku ratuna keur laleumpang. Harita para sireum teh ngadenge sora kuda meuni rame anu si horeng pasukan Raja Sulaiman anu rek liwat. Anu jadi Ratu Siluman harita reuwas. Sieun manehna jeung pasukanna kainjak-injak ku pasukan Raja Sulaiman anu kawentar gagah. Ratu Sireum zaman harita teh nitah pasukanna buru-buru arasup deui kana jero liang. Tapi si horeng teh Raja Sulaiman sakitu gagahna oge henteu sombong. Malah Raja Sulaiman anu ngalehan eureun mere jalan ka para sireum anu sanajan makhluk lalitik. Para sireum teh dititah ngaliwati heula. Ingat kana carita eta Ratu Gandawangi pok nyarita deui ka Bimarah. Tadi cek anjeun teh saha ngaran salaki anjeun teh? Tanya Ratu Gandawangi deui. Soleman, kunaon sigana ruas kitu Kanjeng Ratu? Halah kanyahoan, bawa pernah salingkuhnya jeung jenatna salaki kuring. Cek Bimarah padungap bae nyaritana. Ratu Gandawangi teu nimbalan katempo kalang ngahulang deui. Sedengkeun para inhong sireum anu ngarariung kadenge pati kecewis saharewasan. Buah-buah benernya omongan eta manusia teh. Cek salah saurang inhong sireum ka baturna. Buah-buah bener kumaha ari maneh? Tembal nu saurangna sarua ngaharewos. Heueuh, buah-buah eta Kanjeng Ratu teh kungsi salingkuh jeung salakina eta manusia. Cek sireum anu tadi. Hus, gade jaga omongan teh euy. Ulah sok padu bae, bisi matak cilaka. Tapi ketang bisa oge gitu. Tembal baturna. Di sejen pihak Bimarah oge terus mencong ka Ratu Gandawangi bari hatena ngagerentes. Nah, ieu sireum entor teh sigana ruas ngadenge ngaran jenatna salaki aing teh nya. Wah bener pernah main sarong jeung Kang Sulaiman. Waduh, lamun bener gitu, terus batur nyarahueun. Geus atuh hirup aing teh pangwirang-wirangna.
Atuh kamangkarana si baing teh sampai ngalaman diselingkuhan ku Sirem pelakor sugan cek barudak ayeuna mah. Gerentas Bimarah bari panona terus mencerong bae ka Ratu Gandawangi. Ari Ratu Gandawangina masih keneh ngahuleng. Nah tena terus bae galecok. Lamun bener ieu manusia boga salaki ngaran Sulaiman. Aing dosa temen atau geus menjarakeun manehna. Heueuh najan yakin aing teh eta mah lain Raja Sulaiman nu baheula, tapi dangaranna sarua. Tetep kudu ku aing dihormatan. Sigana mah dicara pikeun aing nebus kasalahan geus menjarakeun manehna teh. Salianti aing kudu nyerahkeun kakawasan ka eta awewe. Heuh bener. Eta awewe teh kudu diangkat jadi ratu di dieu. Gerentas Ratu Gandawangi. Tuluy Ratu Gandawangi teh ngaliek deui ka Bimarah neuteup meuni pisan. Atuh Bimarah teh ngarasa samar pola. Kunaon neuteup beka kuring Kanjeng Ratu? Kakarek manggih nya awewe geulis kos kuring mah. Cek Bimarah bari rada nyerengeh. Lain kitu, ari anjeun teu ngabohong ngaran salaki anjeun teh Sulaiman? Tanya Ratu Gandawangi bangun can yakin. Hadah ari Kanjeng Ratu, nah panasaran-panasaran teh atuh kana ngaran salaki kuring teh. Nya Sulaiman ngaran salaki kuring teh. Tapi dah geus maot zaman oge geus maot Kanjeng Ratu. Cek Bimarah. Ngadenge Bimarah geus ngayakinkeun deui ngaran salakina Sulaiman. Ratu Gandawangi teh ujug-ujug turun tina kursi singgasanana, tuluy meh deku nyembah ka Bimarah. Sim abdi ngaturkeun pangabaktos enden ayu Marah, tikawit ayeuna enden ayu Marah jantan ratu anu nyepeng kekuasaan di negara kaula. Cek Ratu Gandawangi bari deku hormat. Para inhong sirem nu aya di dinya heran. Tapi nempo ratuna deku hormat ka Bimarah mah sakabeh inhong sirem oge nurutan deku hormat. Sim abdi oge ngaturkeun salam pangabaktos nun. Sim abdi oge sami salam pangabaktos ti sim abdi, baktos oge ti sim abdi nun. Cek para inhong sirem saur manuk kabehan oge daraku hormat ka Bimarah. Bimarah na sorangan heran nempo kitu teh. Kek ieu teh nanaonan ujug-ujug nyarembah ka kaula kieu teh. Cek Bimarah. Sumuhun tikawit ayeuna anu jantan ratu di nagara teh nya salira enden ayu Marah. Cek Ratu Gandawangi. Bimarah kerung. Ah teu ngarti kuring mah. Sok tu jujugan hari Nyai Ratu. Teu keur geuring mah Nyai Ratu teh. Cek Bimarah bari katempo kerung keneh. Henteu Gusti Ratu, abdi nyarahkeun kakawasan ka Kanjeng Ratu Marah dina kalian sadar nun. Cek Ratu Gandawangi deui. Heueuh tapi naon sababna atuh ujug-ujug nyarahkeun kakawasan ka kaula teh? Kula mah teu ngarti. Tanya Bimarah deui panasaran. Atuh tuluy Ratu Gandawangi medar carita perkara sejarah Nabi Sulaiman jeung bangsa Sirem. Ditek-tek teu aya nu kaliwat. Tah kitu carisna mah Kanjeng Ratu. Naon sababna pribados nyerahkeun kakawasan ka salira? Ieu teh wujud hormat ti sim abdi ka Raja Sulaiman. Cek Ratu Gandawangi mungkas caritana. Tapi naon hubungan jeung kuring? Da kuring mah lain pamajikan Raja Sulaiman. Cek Bimarah can ngartieun keneh. Sumuhun masih sanes Raja Sulaiman oge. Namina mirip nun. Masih kitu oge abdi gaduh kawajiban ngahormatana. Tembal Ratu Gandawangi ngajentrekeun maksudna. Bimarah ngahuleng tapi bari unggut-unggutan. Oh, pedah ngaran salaki aing teh Sulaiman. Mirip jeung Raja Sulaiman. Tapi geus kajen lah. Si horeng ngaran salaki aing teh mau berkah oge pikeun aing. Gara-gara ngaran salaki aing teh Sulaiman, ayeuna aing diangkat jadi ratu. Tapi dah sabeuna mah kadar oge loba jabatan teh nya. Geus ratu, geus mapati. Tapi nu penting mah ieu pieunteugeun pikeun aing. Sahanyawa bangsa Sirem teh lamun aing jadi ratu kitu, bisa ngabantuan aing ngabebaskeun si Lasmaya anu ditawan ku Siluman Maung. Gerentas Bimarah ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana. Mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.